Naon wae peristiwa panganyarna nu janten sorotan Indonesia jeung dunia? Hayu urang bahas di Mawa Pamas Macawarta episode 4. Sampurasun wadia balad Pamas, wilujeng sumping di Mawa Pamas Macawarta dibarengan ku Sim Kuring Indra Rukmana, Sim Kuring Dian Fahri, anu baris ngaping Mawa ayeuna. Di dieu aya sababaraha cuplikan warta utamana. Warta kahiji ngeunaan film anu lolobana dialogna dina basa Sunda, Gampang Cuan. Film drama komedi Indonesia 2023 nu disutradarai ku Rahabi Mandra sareng produksi Temata Studios. Film ieu dibentangan ku Pino G. Bastian sareng Anya Geraldine. Film ieu dijadwalkan dirilis dina 16 November 2023. Gampang Cuan nyaritakeun carita jungkir balik neangan duit keur mayar hutang. Sutradara Gampang Cuan, Rahabi Mandra atawa Nul akrab disapa Abi, ngaku serius pisan nepi ka ngadatangkeun jalma-jalma nu bener-bener paham kana bahasa Sunda. Pino sareng Anya Geraldine diajar salami sasasih. Erik Lasmono nu muterkeun HRD dina film Gampang Cuan oge guru pikeun pamain latihana bahasa Sunda katut dialekna. Saban poe urang maca. Saenggeus maca aya di jadwal pembinaan bahasa jeung bahasa Sunda sinareng urang Sunda asli. Cek Anya Geraldine muterkeun Bilqis Adina Sultan. Kabeneran oge loba kru anu asalna ti Jawa Barat. Jadi nu matak pohara mantuan salila syuting pikeun ngabenerkeun lafal maranehanana. dilajeng kana warta nu kadua nyata Poe Wayang Nasional. Poe Wayang Nasional anu ditetepkeun dina ping 7 November nyata salah sahiji poe anu kawilang penting dina bulan ke-11. Poe Wayang Nasional bisa jadi momen anu pas bikin orang sararea ngamumule tur ngahargaan kana seni bangsa Indonesia. Tujuan Poe Wayang Nasional nyata pikeun ngaronjatkeun kasadaran jeung kecintaan masyarakat kana wayang Indonesia. Jeung wayang lain wae diaku ku masyarakat Indonesia. Wayang oge geus menang pangajian ti dunya. Salah sahijina nyata ku UNESCO anu netepkeun wayang salaku Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity dina tanggal 7 November 2003. Sanggeusna 5 tahun ti eta dina ping 4 November 2008 wayang oge kaasup kana UNESCO. Daftar warisan budaya intangible tepatna dina daftar perwakilan kategori warisan budaya intangible kamanusaan anu judulna teater wayang. Salah sahiji wayang anu teu bisa dipisahkeun tina sajarah jeung budaya Sunda nyaeta wayang golek. Ti baheula mula wayang golek dipake pikeun rupa-rupa kaperluan. Ti mimiti hiburan nepi ka jadi sarana nyebarkeun ajaran anu tangtu. Sanajan kitu, ku kamakaran zaman jeung modernitas beuki gancang, budaya wayang golek geus teu katenjo deui sanajan masih keneh aya nepi ka kiwari. Wadia balad Pamas, warta ngeunaan Poe Wayang Nasional tadi sakaligus oge jadi pamungkas dina warta ayeuna. Wilujeng tepang deui dina mawa salajengna. Sim Kuring Indra Rukmana, Sim Kuring Dian Fahri, pamit undur diri.